Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang deui sareng abdi ti Sahabat Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi oge ti Sahabat Channel nyata abdi teh katelana Kang Ahmad teh. Kang Ahmad Bader. Mohon brother. Oh, brother. Bader manu budak ke sedatur Bader. Bader teh. Tah ayeuna kumaha teh? Urang teh urang ngabahas masukan-masukan ti sadayana Sahabat Channel. Kang Ginan. Leres. Ya intina mah lah ayeuna ku sabab can aya waktu urang teh kana kesibukan di bidang lain keur nyieun video nu salanjengna teh Tah gitu. Jadi tempat intina mah ayeuna mah ngisi kekosongan di bumi heula. Nah, bari nungguan tunuh. Erek tunuhna kumaha ada kopi ngajajah. Keun bae lah. Sareng kade omat baraya kumaha sararehat kabarna mugi-mugi cini sarehatkeun panjangkeun yuswana sehat jasmani sareng rohanina. Amin. Kade omat Bandung Barat masih zona merah. Pekat ayeuna teh. Maju Barat zona merah, Cimahi zona merah. Nah, jadi urang teh kaluar ti bumi bade ka mana we aktivitas lunta cek basa lemurna mah. Masker digunakeun. Karena masker teh ulah disimpan di mata ada dia. Ya atuh moal katingali. Tibulaknya. Tibulak. Oh, dibalik berarti tibulak. Terus upami tos dugi ya ka hiji tujuan sewang-sewangan. Pada Udah nyampe ke tempat masing-masing, cuci tangan sebelum makan atau sesudah makan. Sesudah makan mah harus cuci tangan, bisi bau peda. Bahaya. Kayak hiliwiran Kang Ginan. Siap Kang Ginan, lajengkeun bade ti mana ya urang teh ngabahas tentang saran-saran atau masukan-masukan seperti nu kamari teh bahasa urang Bojong di Pasir Angin ya. Orang Bojong eta warga abdi kene Kang Ajab da Ajab Sofian. Assalamualaikum Kang Ajab, kumaha sehat? Nah, muga atur nuhun masukanna ditampi pisan. Sadayana sararehat lah gitu. Amin. Ta masukan ketampi pisan nya kange olah urang lain olah TKP kadenya. Olah dina ngadamel konten-konten lain gitu. Jadi kumaha kamari teh masukanna teh cenah? Jadi masukan teh kieu sawur Kang Ajab mah Kang Aris. Nah, abi ti payuna nuju Sanawiyah di Buni Jaya katarahna Aris nya. Nah, Kang Ahmad cenah. Pamitiasa mah sababaraha poin anjeunna teh lah masihan ka abdi teh. Hiji kieu ka aku abdi tos di-save. Sadayana eta masukan boh ti Sahabat Channel nu sanes aya lah secara empat mata nu masihan masukan nyata wargi urang keneh di Lampung nyata Kang Juantara. Assalamualaikum Kang Juantara di Lampung. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tiasa collab-nya. Insyaallah. Lajeng. Da ajeuna ge ayalah dina YouTube gitu. Tak kitu Kang Ginan sareng tadi teh aya anu nyarios ka abdi teh Kang na aya asa aya di YouTube cenah. Ya, terus Abi tiasa teu nge-entok endorse. Tah nge-endorse. Ai entok mah anu sok kanan cai ningan. Uut. Oh, terus bayar teh ini kami. Mangga wae cen teh Kang. Nya malahanan wargi keneh ti palih kaler. Ayana lokasina Cidadap Banyuresmi, Pasir Koneng lebetna daerah Sinarjaya Gunung Sirnajaya. Saya tahu. Jadi pangitan kieu pamirsa baraya Sahabat Channel. Jadi aya nu endorse naon es krim gitunya. Es krim teh. Manawi peryogi dina hajatan siap dikirim. Dina hajatan ge tiasa kange warung-warung oge tiasa gitu. Tiasa tadi teh ngan pedah seunna teh cenah isin abi moal wakahoyong di naon di wawancara cenah. Da soalna aya abi teh naon siapa teh wartawan wawancara moal keun besok ke produk sadaya Sahabat Channel manawi anu gaduh bisnis dina kuliner naon wae produk naon wae kantun aya dina halaman bawah scroll ke bawah aya WhatsApp nomor kantun wae teras deui tadi teh aya deui cenah model naon kuliner teh dina mana teh terasna Kang Ginannya aya nu nawaran naon teh Kang? Cau modelnya lamun disebut kurang mah hasil bumi. Tah
Caur anjana teh, Kang, bisa nggak endorin cenah ini saya jualan kecil-kecilan hasil bumi cenah. Mangga wae cen teh Kang. Caur abdi teh. Nya emang jualan apa cen saya teh. Ini jualan hasil bumi berupa singkong, kayak ubi, ya ubi-ubi lah, seperti waluh, itu apa ya, boled dah gitu. Hui atuh. Oh ya hui. Nah terus pisang juga ada beberapa macam Kang Ginan. Cau naon tadi teh, cau teh manggalek, cau galek, cau pisang nangka, itu teh yang kecil-kecil muli, cau raja, pokoknya komplit pisang-pisang tapi kak. Lamun cek urang mah cau kulutuk aya Kang Ginan. Cau kulutuk na nyiru. Sanu dihitut anu dijuru. Eta mah sisiniran. Jadi baraya khususna kangge Kecamatan Gunung Halu, Kecamatan Rongga, upami bade besan lah gitu istilah namanya. Nya. Bangsa hui sampe bener kayak insyaallah aya pangitanya. Atos aya. Ngan pada sampe mah dadakan kan di bibir aya tanina lah naon, melak-pelakna. Jadi nanti dia ngarabut dari situ kalau ada yang mau beli gitu, biar enggak harideng sampenya. Kalau masa kamu orang suka yang seri ke orang Sunda teh nyan. Ya, kumaha keinginan. Cie orang Sunda mah. Engko hayang ngomong bahasa Indonesia tapi ladok bahasa Indonesia teh. Jadi gini. Jadi dicampur aja sok ca peribahasa kamari orang ditita diuk di Cibodas tanya. Jadi engko mah ai hareupna Indonesia ka tukangna Sunda, maka jang aya mari sini kita cingogo. Eta teh bahasa karedok teh Kang Ginan. Jadi bahasa Indonesia na urang teh karena cicing di negara Republik Indonesia dipakai. Ayeuna bahasa kaseharian-harianana di lemurna dipakai. Jadi halus lah maju. Cek Indonesia mah kaya dengan ras, kaya dengan budaya, kaya dengan bahasa. Orang Jawa ngomong Jawa, orang Sunda ngomong Sunda. Tapi lamun geus panggih di Jakarta, banyak ngomong Indonesia. Bayana eta mah. Urang karedok mah heh sarua karedok ngan karedok mah aja. Karedok Jawa. Lain karedok leunca gitu. Lain. Mun karedok leunca urang Sunda gitu. Jadi terus sarajengna kangge giveaway kangge sana mina teh neng naon? Hilap deui mun Kang Ginan langsung apa hilap abi teh. Neng naon eta hilap deui? Pokona si Neng lah. Si Neng bisa tos tiasa dicanak hari Minggu insyaallah. Minggu besok. Minggu ayeuna Kang Ginan? Minggu ayeuna jam tos ngadamel filmnya lah, tos ngadamel syuting. Tabu sabaranya. Sarat teh kieu teh Kang Ginan. Da kunaon? Geuting. Atuh. Lamun atuh kitu coklat mah kedua cenah. Kudu kudaun pulus. Atuh gimpa dewek lain apa ngarak leungit atelna anu kadua kudu diparud. Aslinya kela aing ngajengkeun heula. Teh dicanak hari Minggu ayeuna nya Minggu besok teh Sabtu terus Minggu gitu. Minggu. Jadi teh dicanak tabu 11-an atau nepi 12 kirang langkung kayak kopi di luhur nya. Luhur eta dena. Kangge giveaway sarajengna dinten Minggu aya giveaway tapi diumumkan pemenangna tiga hari kemudian. Itu seminggu seminggu. Seminggu jadi seminggu kemudian giveaway diumumkan siapa pemenangnya. Pemenangnya terus ada ianya Kang Ginan, ada ianya sakeun baelahnya. Ada apa itu sebutnya? Syarat-syaratnya harus punya screenshotan dari like, komen, sobrek, share. Nah, di situ harus ada bukti, apalagi sampai ada memancing orang lain bantu subrek juga. Contohnya misalkan si A ini menang hadiahnya, menang giveaway. Dia nge-share ke temannya dan si temannya juga nge-share ke orang lain. Nah, bukti nge-share si temannya itu ke orang lain, screenshot minta buat dia, buat bukti bahwa dia pemenang. Minimal 6 apa? 6 subscriber yang dibawa oleh dia. Oh siap, itu bagus. Minimal 6. Jadi hadiahnya berapa untuk minggu sekarang? Minggu sekarang hadiahnya pulsa 50.000 aja. 50.000 aja. Jadi kita sedikit hemat ya pemirsa sahabat channel karena lumayan lah di momen-momen saat ini lagi copit ya. Jadi usaha rada rieut gitu. Jajanan tuh. Tah sakitu wae baraya kangge vlog anu ayeuna. Mudah-mudahan aya manfaatna kangge urang sadayana terutama anu nonton terus mudah-mudahan cing aya paedahna
Amin. Punten bilih aya kata-kata anu kirang merenah dina ate anu ngabeunterang dina tarang. Nu kakaitan, Gantar gantar kakaitan. kakaitannya ngajual kana gedang, Tah eta sampai ka ulah. Lamun suka dengan video ieu like, subscribe, komen, like, and share. Jadi intina nama pantengin terus dina Sahabat Channel aya giveaway terus aya hadiah anu komplit kangginan di Sahabat Channel mah nya. nya. Hadiah aya, terus hiburan aya, terus pelajaran aya, gitulah. Komplit lah. Insyaallah aya pilihan pulung-pulungan pairahna oge lumayan gitu. Hapunten pisan ti abdi baduanya, abdi duaan. Tapi tetap jaga kesehatan. 3M memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, mencuci kaki. Jadi opat mah jadi 3. Komplit. Sobrek awak. Sobrek. Sahabat Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.